Dah pusing deh kah gitu ya. Acara ya pemajikan loba acara ulang tahun teh ya, mana duit tegablek deh kayaknya tinggal 15.000 deh pinjam ke saha tuh. Aduh. Oh, kayak kok kobok lah tuh. Oke, kedeung urang kadinya. Ya ke lempang urang kadinya. Subur. Subur makmur. Itu di sini. daguan airnya ada hareupeun mah. Iya. Anak kerang. Ka mana? Aing ke telepon bagus. Cek geus heula. Mang Asep. Tadi heula. Nyimpang atuh nalaidin ah. Para pusing ulin ge. Pusing kunaon teh? Teu ada duit. Itu dibaca. Kunaon maksudnya kunaon? Ieu teh aduh, ikan ulang tahun aya acara deh. Pusing teu duit. Nah, itu kumaha? Maha tuh solusinya dari duit. Yang duit di meja Mang Asep. Kebeneran emang Asep minjem duit lah. Oh, ayo lin jam 4 ya. Bara duit lah daripada lu singkir mah lah gitu. 5.000 ya. Atau tong 5.000 teuy. Karena corona itu kan heuh di kana. 200.000 lah, 200.000 mah ini terus. Ayo bilang ke baturan mah ya wes bener. Bener Mas Sep, minggu hareup dibayar ke urang lah. Ada tega duit pisan urang. Yuk, nuhun Mas Sepnya. Bener. Tuh, aduh nuhun pisan Mang Asep. Iya mah. Ya Mang Asep, Ning ridho tah. Yuk. Geus komplit ya, geus palaan ya urang ieu. Udah beres ya pamajikan tina acara. Golong-golong hadiah. Kan ya Mang Asep urang. Itu gak duit. Ampun. Aing ada pamajikan, acara pamajikan. Aduh.